surat Shod di ayat 21 dugi ka ayat 26. Urang kawitan di awas sasangan mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hal ataka nabaul khasmi id tasawwarul mihrab id dakhalu ala Dawuda fafazi'a minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wa la tushfiq wahdina ila sawa'is sirat. Inna hadza akhi lahu tis'atu wa tis'una na'jatan waliyana jatu wahidah faqala aqfilniha wa azzani fil itab qala laqad zalamaka bisu'alina jatika ila ni'ajih wa inna katsiran minal khulaqa'i la yabghi ba'duhum ala ba'din illa alladzina amanu wa amilus solihati wa qalilum ma hum wa zanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab faghfarna lahu dzalik wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Shadaqallahul azim. Salajengna tarjamah mufrodat, tafsir mufrodat. Wahal ataka naha geus datang ka anjeun
Nabaul khosmi, berita sejarah anu pasea, anu konflik. Id tasawwaru, nalika maranehanana naik al mihroba ka kamar masjid, ka mihrob. Id dakhalu ala Dauda, nalika maranehanana asu datang ka tempatna Nabi Daud. Fafazi'a minhum, maka anjeunna Nabi Daud ruas kadatangan ku eta tamu anu datangna tiluhur genteng. Qalu, maranehanana eta tamu anu datang naik ka kamar masjid kana mihrab nyarita, la takhaf, anjeun Daud ulah sieun. Hosmani bahwa ba'duna ala ba'din, kuring duaan parasea konflik. Dolim salah saurangna di antara abdi duaan ala ba'din ka saurangna deui, geus licik di antara salah saurang ka salah saurangna deui. Fahkum bainana bil haqqi, maka prak hukuman ku anjeun Daud di antara ieu abdi, di antara ieu abdi duaan, hukumanana sing bener. Wala tustit, ulah condong, ulah dengdek, ulah salah. Wahdina ila sawa'is sirat, tuduhkeun abdi sadaya kana jalan anu benar. Inna hadza akhi, tasanyana ieu dulur kuring teh, lahu tis'atun wa tis'una na'jah, anjeuna ngabogaan domba bikang 88. Walia na'jatu wahidah, sedengkeun ari kuring boga domba bikang hiji. Faqala, tapi manehna nyarita, ieu dulur kuring anu ngabogaan domba bikang 88 nyarita, akfilniha, kadiekeun weh domba maneh anu hiji teh, kago ngan boga domba anu hiji kadiekeun weh. Wa azani fil hitab, maka manehna ngelehkeun kuring dina diskusi. Ngangon domba hiji capek waktuna sarua, ngangon domba 88 capek waktuna sarua, mending kadiekeun kagok ngangon domba hiji. Sehingga tina ieu diskusi, tina ieu perdebatan,
kuring ele teu boga deui hujah. Qala maka anjeunna Nabi Daud memutuskan perkara laqad dolamaka bisuali najatika ilani aji estu ta manehna ieu dulur anjeun anu ngabogaan domba bikang 88 teh geus dolim geus licik ka anjeun ku mepenta wae domba anjeun anu mung hiji-hijina pikeun dihijikeun kana domba manehna anu 88 ngarah jejeg jadi 100. Wa inna katsiran minal khulaqai jeung memang nya sanyana kalolobaan tina kerjasama tina gawe babarengan tina persyarikatan tina organisasi layabghi ba'duhum ala ba'din sok aya wae salah sawarehna anu ngadolim ka sawarehna deui sok aya di antara anggota kerjasama di antara anggota persyarikatan sok ngalicik sawarehna ka sawarehna deui illa ladina amanu wa amilus sholihat angin kerjasama organisasi persyarikatan anu anggotana jalma-jalmana ariman tur sarole lamun anggotana jalma-jalma anu ariman mas oleh maka moal aya anu silih licikan silih dolim wa qalilum mahum tapi saeutik pisan kerjasama kelompok persyarikatan anu anggotana teh jalujur jadi sok aya wae dina persyarikatan anggotana anu dolim anu licik wazonna Dawudu jeung terus we boga sangkaan boga prediksi ieu Nabi Daud annama fatannahu sanyana kami Gusti Allah nguji ka anjeunna Nabi Daud geus boga prasangka ieu mah Gusti Allah keur nguji kuring fastaghfara rabbahu maka gewat istighfar Nabi Daud minta hampura ka Gusti Allah wa kharra raqi'a jeung anjeunna ruku atawa anjeunna bruk sujud wa anaba anjeunna Nabi Daud bertobat kusabab kusadar kana kasalahanana fagofarna lahu dzalik maka kami Gusti Allah ngahampura ka Nabi Daud ku eta peristiwa teh wa inna lahu indana lazulfa jeung saenyana pikeun anjeunna pikeun Nabi Daud mungguhing kami eta teh jalma anu dideukeutkeun ka kami wa husna maaf jeung anjeunna Nabi Daud teh pangalus-alusna jalma anu
bertobat kusabab teu tonggoy dina salah tapi sanggeusna nempo diri mariksa diri ngahisab diri yen diri teh salah maka Daud geuwat bertobat. Ya Daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Hei Daud, kami Gusti Allah geus ngajadikeun anjeun teh salaku pamimpin di ieu bumi. Fahkum bainan nas, pek ku anjeun tangtungkeun hukum di antara manusia, di antara masyarakat bil haqqi kalawan nangtungkeun hukum teh sing bener. Wala tatabi'il hawa, komat anjeun Daud ulah nuturkeun hawa nafsu. Payudillaka ang sabilillah, sabab hawa nafsu mah bakal nyasarkeun anjeun tina jalan Allah. Hawa nafsu mah sok mengkoalkeun tina jalan kan benar. Innalladzina yadilluna an sabilillah lahum adzabun syadid. Sanyana jalma-jalma anu geus mengkol, anu geus sasar tina jalan Allah, maka bakal meunang siksaan anu pohara beratna. Bima nasu yaumal hisab, kusabab Gusti Allah teh bakal ngahisab kana pirang-pirang kaborengan. Nah sakitu tarjamahna. Salajengna urang langkung diperjelas di antawisna sejarah Nabi Daud dipenta ku tamu pikeun nangtungkeun hukum. Tuluy anu kadua aya pesan moral. Nah sejarahna dina hiji waktu Nabi Daud kadatangan tamu. Ieu tamu teu datang tina panto, tapi ieu tamu datangna ti luhur tina genteng. Datang ka mihrab. Mihrab teh kamar anu aya di masjid. Rata-rata kan masjid sok garaduh kamar. Eta teh biasana dianggo ku imam, dianggo salat sunat. Ngan loba geuningan ayeuna mah mihrab teh kulantaran da ku imam tara dianggo salat sunat, jadi dianggo bangsaning budang parabotan jeung biasana sok aya lamun imam teh contona khotib datang teh tina panto mihrab. Jadi panto mihrab teh panto nu kaluar. Jadi imam di mana datang paneuri teu kudu ngalengka ka sababaraha sok jamaah, sabab datangna langsung tina pintu mihrab biasana kitu mihrab. Tah jadi Nabi Daud sok sering ibadah teh di mihrab. Nah hiji waktu kasumpingan tamuna duaan nyamimiti mah ku Nabi Daud disangka ya teh jalma
ngan oge dipikirkeun naha datangna tina kenteng teu tina pantok gitu. Sehingga Nabi Daud jadi sieun jeung katempo kan gerak mimik gerak wajah jalma anu sieun ya. Mungkin kurang kaalaman lamun keur ngarasa sieun tangtu gerak mimik wajah teh ceria katempo aya kecutna teh tah ieu dua tamu padahal ieu tamu teh malaikat. Jadi tamu apal kana gerak mimik Nabi Daud sehingga cek ieu tamu la tahop anjeun ulah sieun. Ieu ye kuring teh kuring duaan teh keur konflik keur boga masalah keur pasea persoalan anu dipaseakeunana teh nyaeta tentang ngangon doma